begitu ulang naik ke panggung langsung gede surat hujan hujan tak ngenang-ngenang lagu itu berhenti oh nulah lajok odeng ayah bejana bener langsung si ayah keringan lagu etan kalau prokanya talocot curugna sih bener tilu anu ke rumah sakit kejadian beda naon kan pernah ke rumah sakit nah peda gara lima dia kayak wartos sama di tingkat Kabupaten Ciamis benar rena rumah sakit Ciamis cenah bade ngalihnya Kak terausin tempatnya sudah baik alun hei mana dah tahu harus itu nawe dah sok tanya ka kolot cenah goreng tempat bawa karso lo baru garing mah lain gering geus biasa kan urang mah da kaherangan ku si Ujeng hari gitu pan umur huntuna kamarnya oh bawa poin ke dokter gigi diperiksa coba gigi tekan ayo kalau nggak jawaban sih yo balik deh kan cenah kumaha pasien huntuna udah gableng udah ya untuk pas giribik sih teh udah gableng gitu kan gigi tekan sih nggak jawab baik untuk keturunan tekankan pancep dokter cenah pagi kita kan orang hayu gitu ayo untuk mah tinggal nah itu daerah kata ke diri orang mah kamari besok ganeng di imah nini bukan ini pan bos teh bukan ini aduh hirup kene aya salam pelacur maneh lope bejakeun Iki we kidupikeun ai lope makanin ai sekitar semua boro-boro kanin ini kamu nilu tuh kieu peperiheun jama can terang apaan bawasnya teh nya bawas nin kantun dua anu dipain teh kantun di bapak ranjang nih ari wengi keur bobot teh cekeun teh naon kalatrak bae badan katiup juga nama jadi si bawas teh aduh ini untuk kalatrak juga ring sehat udah kapan alungger katiup bernaik keur bobot nah ini sok pawasna aja diadu pas jangkrik gitu jadi ting keletrek kan teh pawas ini beda mah aduh cetewati mumpung panjang umurna urang siap ke Banjar peser PH waduh bau ngalakan zaman amin pageuh oh di PH eta ini mana nya ari saur di tetep kecantikan teh cenah kumaha kapayun tah bawasna kitu kantun tua atuh cenah ame wedang nganggo behal 10 be najis maksudna make besi 10 nuhun ame bobot ini aya rencana dicor kasuka mending ame rada nyes aku abi teh rencana abdi teh mah saulana naon pasangkeun cenah ade bobot cenah abi teh wih we hari tos saminggon aya SMS anjing cenah aya ngen ngantunkeun aduh akhirnya saminggon si BH itu kunaon cenah injuna ngirim senggenot mun ngagubad kana huntu beana kaeleg munsel da dioperasi teh malah dilebet teh cenah hayong nulungan nyawa nin tos aya beuteun 3 kilo mah bersih coba kasih Alexia ona di BH udah emot beta ibu ieu emot naon kamarin nenek urang dece cenah adek ningali barudak ayeuna mah daheung meureun cenah gaul hayang bitispunkeun kumaha oh caker deui kecetenin anjing mereka banyak abi pada meser lensing oh bener ame kami meureut meuli lah murah kalawe nu urang teh tetenin anggo dianggokeun nini urang kumaha atuh suku nini urang kapan urang kampung mah ngareok begini ngareok ngelas jahe nya ramonan teh ngelas jahe ayang masang legging ieu kumaha ngakalana aku keresek kok di bulan gitu tuh kok mun bingung adek tinggal di tempat teh bingung mah berakhir jadi tuur ke dia monyot kalau udah menurut PPL nak tarik ke harap pasti lakukan Rizky cinta emak ini saya kita sampean juga pace hari huntuna di kamana kan
Untuk butuh magas diator. Kayaknya kesiburan. Kang Acung geus mana? Orang kira-kira. Hah? Kamu karena sulap bebas masuk. Bebas. Nah, hiburan iya. Kalau penting mah ada multi talent. Apa multi talent? Wah, multi talent macam. Udah apa mah tuh. Udah kan nggak sih non multi talent. Kan ayat talent para gingeritan lagi. Talenan. Ayo ngomong hayang gaya. Ulasok gaya. Karena perlu fleksibel itu. Benar. Sampai Sesuai yang karakter. Apa problem? Problema. Apa? Udah gitu. Udah hayang lagu Sunda. Kurang ada. Kurang marek jaipongan jeung si Onai. Oke. Nah, Kurang hayang nyobaan lagu ya teh. Cicit cobaan sok. Kemarin lagu Sunda. Lee, come here. Come on. Oh, cekenging mah Paling lagu no zaman dulu. kumaha? Kau yang sangat ku sayang. Oh iya. Tadi itu ada. Kau Ya, kau yang sangat ku sayang karena kau gadis pendiam. pelukismu aku tiada kurangan. Cek sih aja kacau kali murah nate. Pelangi ciptaan taun. Kau yang sangat ku sayang karena di pandar-pandar Marang teru edan. hese gawat hese Kita bisa dipuji dia ke penonton seorang. jadi Sore antosan ulah sokarannya Yang ini lu mau dimantau duitnya. satu karsu Iya. Saya lagu ini cabar dengan partai ya. Partai. cocok Lah, moga. Begitu wae. sok sawan usah Pak dewasa ambil mati dewasa binu sararang Tuh, moga. sa diskusi yoyok lagi Yo montong da mana lagi pemain. ayah ku awewe karsu aing sebenarnya main ya Hah? Ning mau tidak. Hah? tuh ajak kanan nulinca Karakternya gitu baik. Tidak terlihat cek boleh ngesep colok siang ya cok colok lamun lain colok turun ini ya dia ya bi. Jadi si Ujang tanah kaki kang adekeun. aduh ditanya potong kala diket sama anaknya ulah buat mun jadian atuh kasu tete aduh tadi ku mah dicabut dia curug setan dah oh lebat kan dia asup lain lebat terus lu dikurang lila tinten beda lebat dengar Mana bisa aduh. Ting, eta bujur lamun tiga anyal ku bantal mah. aduh Asal mana hayang sama mana. Sing boga si mama sendiri. lain sih kena balangap karena bujur namun ka urang adi dia Atuh mundur, mana yang namun awewe nonjol kan mana mundur. udah urang yang mundur itu lu maksa Ai mana sih? nahan Naon bedana? Tahu jeung bujur lalaki. hah itu gampang sih tataruhan teh gampang Cek mana dia? Naon bedana tahu jeung bujur lalaki. hari tahu maceng di mana mana ke tahu di kuku mah hakeunge tetep tahu rek digoreng rek dipais tetep tahu Ai bujur lalaki. bujur lalaki mah ada digoreng Oh, ai.
jatuh zaman Mikir kasun mikir. Saya hakan tahu mah. Kasun ki ngaberebet kasun. naon bedana tahu jeung bujur lalaki Tahu mah sepi kurang. ayo bujur lalaki Tara. ayo salah naon jeung mana Udah gampang-gampang teuing. Ayo tahu maka sumber dok. Bolak-balik anger tahu. Lamun lalaki mah bujurna aya nu hideung. baik kamari teh sama di tomo naon bedana tahu jeung bujur awewe tahu tangkukeun tahu dibalikeun tahu Benar. lamun bujur awewe mah ditangkukeun bujur lamun ditarakeun wow nah lamun awewe Kayak kasus kita hati. kamari teh sama di tomo kitu Orang mah teu minum. dah naon bedana tahu jeung bujur lalaki Itu mana? ieu naon tahu kemarin itu tahu naon ieu Mana tahu? ieu tahu ditangkarakeun Itu mah tahu lain kitu nu palengan mah di kumeta bisa tahu. ditangkarakeun tahu ditangkukeun Tahu. ieu bujur lalaki mun ditangkarakeun isokna Iya bujur laki. Bujur laki percaya sama bremong. Padahal orang alamat dan orang mah cek pamajikanna cenah sia imitna mereka kawas kumut eta teh ibung ditung. tahu ditangkarakeun tahu mun nangku bujur lalaki mun ditangkarakeun sosis Nah, kari make sama lalu ledo. ibu Wajah gelus. sok kesebut sosis cara derek make caos nu ceng Goblok, pakai caos, goblok. make sambal ceng Besok yang digerak-gerak kasus. kayak ai panganten pangkeng Arek di kawasit kuring. arep eta mah Arek di caos, kurang mah terido cok mana di samelan, kurang mah di sosis di samelan. atuh da enak Pakai caos. Yuk. Oh, tadi kawas masak danas di punirikan gitu. Jaga jung orang arek cokot awewe nanyakeun. Sosis apaleun itu? ada ya karena sok aja tadi Sosis di tangan kiri. kan sangat matung pendirere anak pet pokoh Nu ieu ka cuma colodok kos tadi. sama gelis-gelis ke bosna bau mundi Bulan suasia kasum. itu Hei, saya sama kayu daerah hayat Maya dikemanakan? teteh terang sosis. Sosis? On. Terang? Sok praktekkeun nu kumaha sosis. Sosis anu panjang. Ya, panjang itu. Kayak neng sosis teh rupa-rupa yang nu panjang aya nu serentet. Segede kieu ya teh. 5.000 eta mah 5.000 nu panjang, padat. Anu serentet mah anu penyakit pula. Bener. Jadi sosis anu panjang mah lagu nu 5.000. Nah, lamun cara ngayeuna teh dipedesetan nya pinggir anu luhur anu dibelah dengan terusan pakai olesan mentega. Ya, terus dibeuleuh. ulah dibeuleuh si uceng mah Kamu anu ngalaga. Dicolok kunaon neng? Nyere. Ih najis teh. Kamu nu ngalagongan ukuran biasa digobe. Sosis ini yo. Sosis. Abi badan naros ada lain teteh tadi lain teteh tadi lain teteh aduh sopan dari sini lain teteh Ada enak. dan menarik jahit kok mama punten Asal teh. itu lanjut teteh Mama. tadi itu Ya saya boga nafsunya. Boga anak-anak di mana sih?